Lipit tulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang jek nong. Terus apa berartinya? Begitu jek nong langsung lewat, iya langsung ngahindarnya. Siapnya? Oke, filosofinya naon tuh urang ieu separantos ieu. Siap? Urang latihan heula. Nya urang latihan heula sebab aya namina sebab akibat. Ya, sebab akibat kan kacepet nya kedah tatih langsung ya. Nah, sebab permainan ini adalah melatih kejujuran muka hiji. Anu kaduana konsentrasi, pandangan tetap ke depan karena masa depan itu ada di hadapan kita. Nah, ulah luak lieu ka ditu. Lamun urang keur mawa kendaraan, heuh ngalieu ieu jebret ya teh. Aduh, cenah nabrak. Jiga bieu tadi dinya. Aya ibu-ibu nabrak. Aya ibu nabrak, teu pirah nabrak eta nabrak mobil nu keur cicing gitu. Mau menabrak di Cimuleut. Mobilnya mah teu kuna naon ngasih ibu ngagoler. Ibu teu kuna naon. Enggak apa-apa, cuma kaki aja ini ya teu naon lah. Tek diusapan majikan batur gitu. Ya, mantap jadi. Bu, sehat ya Bu ya. Cepat sembuh. Terima kasih. Udah perawat deh. Perawat disebutkan ibu teh meni ibu. Ini ibu padahal ada ibu perawat debatna gitu nya. Ibu perawan ya. Salah sangka. Siap. Cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang kekekna. Siapnya awas. Ibu ulah kasengrot Bu. Ulah kacapit. Abang kena contoh disimpan di dinya padahal mah poho. Siap. Cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang kekekna. Siapnya ayeuna upami anu kacapit kedah ngadeg harus berdiri. Wali mau di orang ngadeg tapi langsung nya kejujuran itu ada di dalam hati. Tadinya nya ingsun dina dada diri urang teh aya dina dada urang. Kesolehan, kejujuran, kebaikan, ketaatan, ketakwaan, keimanan aya di dieu. Siap. Pas jek nol langsung di cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang itu nih. Ayo ketewa nya cekling oke. Ayo, yang merasa silakan berdiri. Anu rumaos kacapit, mangga ngadeg. Pangharepna dia tuh. Disawas Bu. Soalnya posisi duduk menentukan IP. Tadi Pak Ustaz ge ceritanya, wah IP ceritanya menentukan IP tenang Bu. Tenang Bu. Ibu tewaknya Bu nya. Kapayun sekedik ah. Siap. Hiji tah. Ayo pandang wajahnya. Cenah eraeun. Siap. Cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang gitu. Ayo katawa aya deui biasana puntennya ima biasana seusum kuring biasana nu dipayun teh anu konsentrasi biasana nu dipayun teh nah ima anu konsentrasi cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mawa wayang jadi ayo nu katewa aya mangga langsung ada langsung kapayun tuh ayo nemu wah jajaran kedua cacan cing jajaran mana nupang dia nupang saya na ya siapnya ibu punten Bu nya di tengah-tengah Bu ieu cing ciri ini jajaran gitu wah katewa katuh cing ciri itu lah bajing nyaki jagoan itu
kanggo pijat refleksi, panyawat doa dina patuangan urang, penyakit yang ada di dalam perut kita tadi dieu saraf-saraf teh dina patuangan. Nah gitu nya. Nah ieu di dieu teh atuh urang teh jarangnya meuseulan babaturan tapi ngarencangan urang cing atuh ayeuna mah lah mudah-mudahan kucing ciripit cing sararehat kan gitu. Tadi di urang ngalabesan banyak urang teh aya lambung tadi dieu dina teh aya jantung ngarupi aya mah gitu. Tadi dia sok cing sararehat. Nah, hai caralik ini enak pisan. Ya dihukum ya. Enak aja ini. Mending hidang nih. Aduh. Ya, siap? Siap. Anu dipayun ke sami, tapi bari ngadeg. Bari ngadeg. Ya, sambil berdiri. Sok mangga, opatannya. Siap? Bu, pamito sudah pasien gitu mau langsung ditembak ke ditu. Iya unggul. Bari gitu kan. Upami supaya yang ngejekno dia tong susul ka ditu. Ulahnya. Ieu teh naon hartosna naon urang teh kena newah kedah rikat. Tangkaplah peluang sebanyak-banyaknya. Ieu teh peluang teh kena ditewak urang. Peluang naon we? Tewak we urang teh gitu. Ari ieu naon teh ieu peluang nu aya. Terus kade urang teh ulah cilaka ku pamalas sorangan. Ulah cilaka ku pamalas sorangan. Ya, ulah kami yang melit kabitis jangan menjadikan bumerang bagi diri kita. Lalu urang salah, ulah ngajak batur. Yang urang salah teh, jadi geus kabul ada ibu kepala sekolah lagi sih urang. Ini kene shopping we ka mall cenah. Dara jalan-jalan gara ieu teh. Tah ke sekolah, ibu sini bu, dekat yayasan juga ada. Dekat yayasan eueuh cenah. Ada ini teh. Budak teh bingungan, budak teh. Ih, kepala sekolah nggak ada, ibu guru nggak ada, balik yuk balik. Balik teh budak teh pas guru kadinya, anaknya nggak ada. Udah arah reueuh. Tanggung jawab, ya. Siap. Cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna. Jol padalah mawayang cing ciri pitulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna. Jol padalah mawayang aja dong. Ayo. Si ibu mah kitu, tewakna pigeulangna. Ibu pan curug, Bu. Ari ieu geura cing ciri pitulang bajing emang ditewak ieu na. Bisa aneh. Ya, tos. Di sekolah pasti ada aturan ya, Bu.